Alhamdulillah, sekabel celengan aing nabung aing ladang ngojek payung. Sugan aing kabeli Pajero lah. Alhamdulillah be. 2000 pertama siap manjang konang. Buset, hebat sih mau celengan. Rek nabung lain. Naon sia datang-datang teh jelas. Aing ngojek payung lain. Aing keur libur aing mah. Keur teh payung lagi eueuh. Dialungkeun ku awewe PA kamari. Sia tah nu teu jelas mah. Sanu rek ngojek payung buah aing nanya bieu sia mau celengan rek nabung lain. Emang lagi benar sia panas poe kieu mah. Mantep yo, ngakan tumis kangkung. Sagala tumis kangkung dinan astagfirullah bener-bener aing keur ngomong ke nabung lain tumis kangkung. Ihi, saya bolot. Sia mah nu kolot mah liat atuh ngeunah nu ngora sia mah uka nyaho bego. Idih kala nyebut aing bego ditampor rata ku aing teh beungeut. Ngeunah wae sia celengan aing men penta-penta wae. Meuli sayang mah ditu tuh 2000. Ihi, mungkin ngalantur eta ngomong dijejak liang ceulik sia ku aing deh mending mabur aing. Mah goblok men penta-penta wae cing celengan aing kur 2000 doang oge sia mah. Kesel oge aingnya. Paing ngojek payung deui gitu nya. Sugan aing kabeli Pajero gitu. Loba mantep teh nya. Ngojek payung aing mah yeuh. Aduh anjing, carangkeul amat suku aing. Gara-gara kamari tah aing udah budak si kendor. Kunyuk doangan ngagawean aing. Keun ku aing kudu balas pokona mah. Tapi kumaha nya carana? Mulai salang pas lah ya. Hujan nih nanti dengan heulanya. Hebatnya si bolot maji. Aing ilaha buat menang pagawean ieu hayang nabung aing ku si bolot. Main nama blon-blon ge bisa nabung. Hujan rok. Sia pong. Kunaha sih kalau mun wae kita. Nyaho si Pong. Ngamun wae sia. Kamari kita tangga aing sia ngamun wae. Hayam na gogoakan. Gogoakan. Non hubungan ngalamun jeung hayam gogoakan. Atupan Pong. Lamun lagi balik ngabol hayam sia. Aduh, siapa? Calang aing mah. Bisa wae sarokan wae gak bisa wae. Pong, emang si kunaha sih? Teu jarela sama dak. Aing keur bingung ieu. Iraha nya aing boga pagawean dak. Aing teh hayang nabung. Hah? Sadenya aing ieu. Coba. Sarengan Pong. Tumbenan saya nabung. Kadua sia ngomong nyebut aing hareeng, aing mah sehat. Emangnya sia tah mah disu. Ya Pong, kuing bere nyaho nya. Sia mun bener hayang gawe mah. Di kampung sebelah tuh, aing undangan gawe sia. Dek Bung. Nu bener sia. Serius aing mah. Gaweana teh ngajarkeun anak renang sia gaji 5 juta per bulan. Atuh daek Bob aing gawe kitu mah. Ieu deui aing mah ahlina dina renang Bob. Arek gaya kodok, gaya pari, gaya bulu babi, geng bisa Bob. Ya geus Pong, gak ngamar sekali itu. Tapi dak anak saha nu koek diajarkeun renang? Anu kubur-ubur. Cang so aya Bob Salah sama dak anak kubur atuh aing pae ke strum. Sakalian we ku si aing parabeun ka buhaya dak lah. Pundung rok dulu. Sia Bob. Arunya sia Bob. Buat bener-bener saya ngelamar gawe. Kita ngajarkan anak buru. Pembenar ego eta buru ego ini. Sah kajur lah. Lawat lah. Kemana ya orang? Sebut itu tuh. Sia deui. Ayo lempang tempat tempo geura sia. Mang. Angker buru-buru teh ngalangan jalan aing wae. Sia nu lempang teh tempat tempo kalangakeun ka aing. Oh, si arek ngising, Mang. Pantesan buru-buru. Segala sia sia ku aing kramus geura dah. Terus ngadar limus. Pantesan sia mending ngisingna calana. Kolot-kolot jorok sia, Mang. Bau jorok sia Segala ngisingna calana eta budak. Sakieu seungitna bujur aing kos martabak bangka. Stres tuh budak. Bobi. Si Pong Pundung tuh.
Gara-gara sia-sia tak. Gerak aku yang kita doang ke pondong lah. Jangan saya rok. Coba Bob. Ayo tanah wah. Ayo. Ayo 2.000 rok. Main ini mulai es. Kira naon sih ya? Iya tak. Si Bobby manggil celengan di dia. Tah, si celengan nak. Ayo tempai duitan 2.000. Celengan sase tak? Nyawa yang menang manggi iya lah. Lumayan anjing jajan. Kedendak. Daripada eta dibobol celengan mending ku aing dibayaran, Bob. Bayaran. Ini bara duit sih. Kan iya celengan isina 2.000, Bob. Ku aing bayaran lah goceng. Goceng cuma emang jeung nasis ya. Saya manggeus ulah hayang lo banyak udah. Enggak Bob. Bikin Bob lumayan. Aya 3.000 orang sih bikin. Iya. Tah. Lumayan rok. Duit 2.000 jadi goceng orang mulia sih. Orang we udud. Lumayan dia aing jeung ngajailan si kendorkeun ku aing. Ku aing si kendor. Tuan ya nang bari ngagawean aing. Tuh gening kebenaran jelema na. Siap-siap lah aing ah. Tah gening aing kertas. Sukeun ku aing. Kudu masang muka sedih ya mak aing. Siti. Sakeurnaon di dieu? Bari mau celengan dinan. Aing keur sedih, Mang. Tumbenan sia sedih. Biasa lagi sia ngabangor. Iya, Mang, aing keur butuh duit sia mah. Haju aing muka celengan aing. Tega aing mukana. Aing nabung ieu sia mah selama 2 tahun coba. Haju kumaha? Bayaran ieu Mang ku sia Mang celengan aing. Sia mah aneh-aneh wae Siti. Celengan diisian, tapi arek dijual atuh sia ai butuh duit mah buka weh. Aing teh tega Mang mukana. Aing yang celengan ieu selama 2 tahun sia mah. Bayaran ku sia tuh 50.000. Ai daek eta mah mun mah ajen. Beli apa ulahnya? Tapi dipikir-pikir sapoe 2.000 kali 2 tahun leuwih ti 50.000. Wah, kesempatan bagus ya. Untung banyak aing. Kalau bengong sia mah arek moal ieu mun moal mah geus kajen atuh ge. Ya geus. Ya, ku aing dibayaran. Karunya wae aing kasih ya. Ya, tapi ya aya isian we ya. Ya Mang, bayangkeun we ku sia selama 2 tahun eta celengan tadi buka-buka ku aing. Ya geus atuh. Aing bae ke nya. Aing nama teh sing sabar we nya, kudu lebat tawakal. Lumayan aing benang oge sia kena perangkap aing. Lumayan dibeli goceng, menang gocap. Bego sia Siti. Celengan geus 2 tahun dijual 50.000 ka aing. Dasar Siti. Bego-bego teuing sia. Mending ku aing buka ye. Sugan wae untungna loba ye untung aja. Nah, ini yuk. Isinya kertas doang. Mana duitnya yuk? Un 2.000. Kampret doangan aing geus ditipu deui wae ku si Siti. Keun ku aing si Siti. Saya nu poho ieu nya. Naon nya? Celengan aing. Mana celengan aing? Tinggalan di ditu apa? Aing cenah nu nyokot aing ah. Set yuk, lain celengan si bolotnya. Lain karak meuli tapi geus jebol kieu. Wah. Karak genang meuli sama bolot mending geus dibuka kieu euy. Sia celengan aing kunaon dibongkar kieu, rejet kieu sia. Wah, maling sianya. Mendingeun eta pamatuk ngomongna aing ka dieu ge geus bolong celengan, kalah nuduh. Butuh sih butuh. Ulah kieu carana. Nuduh. Astagfirullahaladzim. Lain butuh lagiannya aing masa butuh nage embung teuing duit nang maling. Yah, pakai susumpaan segala. Geus jelas-jelas celengan aing rajit ku sia tuh.
Pakai susumpahan segala, suing tabiwir ta. Suing dinan ihi, sia ulah sok sembarangan nuduh. Butuh sih butuh, tapi ulah gitu carana. Ihi, bener-bener stres ngomong jeung sia mah. Itu kunaon budak ributnya. Siap naon sih ribut teh? Iya ti ya, coba aing kalah dituduh celengan apa jar ku aing tadi jebolkeun soal nuduh maling dinan. Jelaskeun sia tah. Karak bieu ku aing dijelaskeun. Astagfirullah. Oh, berarti eta celengan nu si bolot. Ya, Neng. Si ieu nyokot celengan urang. Geus dibongkar kieu ditegor teu ngaku. Kumaha aing rek ngakuna, astagfirullah. Orang aing tadi ge teh celengan geus bolong. Coba ti jelaskeun tah. Torek, dengenya si Ipong pas datang ka dieu eta celengan geus ancur kos kitu. Iku keukeuh sia. Oh, berarti lain manehna nu nyokot celengan aing. Atuh heueuh, pantat tadi ge ngomong kitu. Atuh heueuh lah, lain si Ipong nu nyokot ih. Ngomong atuh siapa pong tita tadi. Segala butuh lah susumpahan. Deuh sia ku aing dicok-cok kita polos sia ku aing. Giliran ka awewe nyambung. Aju yuk, duit 2000 aing kumaha yuk? Ya geus ku aing gantian tah goceng tah. Sia kramabur ka ditu. Ya maksud atuh bae. Beres. Ngomong sama pong kita tadi aing tuh kudu debat merenjing sia. Geus aing kieu marek balik aing lah. Sia nu ngajakan debat aing wae da ceulis sia mah geus teu normal. Sia ku aing.